Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta pasal sahiji. Yajibu wajib ala kulli muslimin kasakabeh jalma muslim naon hifdu islamihi ngaraksa islamna muslim wasaunuhu tegesna ngaraksa islamna muslim amma tina perkara yufsiduhu anu ngaruksak ieu ma hukana Islam wa yubtiluhu sareng anu ngabatalkeun ieu ma hukana Islam wayak ta'uhu sareng anu megatkeun ieu ma hukana Islam wa huwa ari mayupsidu perkara nu ngaruksakeun Islam ar-ridatu eta murtad wal iyadu sareng ari nyuhunkeun pangriksa billahi ka Gusti Allah Ta'ala maha luhur Allah billahi eta ka Gusti Allah Ta'ala maha luhur Allah wa qad kasura sareng nyatana loba fi hadzal zamani dina ieu zaman naon at-tasahulu anu gagampangan fil kalami dina caritaan hatta innahu sehingga sayatosna kalakuan sareng tingkah yakhruju kaluar mimba dihim tisawarehna jalma-jalma naon alfadun pirang-pirang ucapan tukhrijuhum anu ngaluarkeun ieu alfadhum ka muslim anil islami tina Islam wala yarauna bari teu arapaleun itu muslim zalika kana itu alfad kana omongan zanban kana jadi dosa zanban padlan sumawona angkaonihi tina ayana itu alfad kufron eta matak jadi kupur Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu pasal sahiji dina ieu pasal bade nguningakeun perkawis pamurtadan anu bisa ngaruksak kana Islam ku ayana murtad bisa kaluar tina Islam. Jadi dina ieu pasal bade nguningakeun pamurtadan. Yajibu wajib nu dinamian wajib saurti payun ma wa'adallahu fa'ilahu bisyawab wa tawa'ada tarikahu bil iqob nyaeta perkara di mana-mana ma wa'ada ma eta perkara wa'ada anu geus ngajanjikeun saha Allahu Allah bisawabi ku ganjaran di mana-mana migawe kana eta perkara nu diparentahkeun ku Allah Ta'ala maka Allah ngajamin kana bakal mere ganjaran lajeng deui di mana-mana ningalkeun kana perkara nu diparentahkeun ku Allah maka Allah bakal mere ngadatangkeun kana siksaan ngan ganjaran jeung siksaan eta moal dibikeun di dunya tapi dibikeun teh di akhirat geuningan sok aya anu aya di dunya eta mah karek leuwihna
lamun tina ladang migawe karek barokahna, lamun tina ladang teu migawe kana perkara anu diparentahkeun ku Allah eta mah karek peringatan katanya. Jadi urang dosa aya siksa di alam dunia ta emah sanes siksana karek peringatan siksana mangke di akhirat katanya. Siksana mangke di akhirat anu asli nama sami ganjaran oge ganjaran nama engke di akhirat katanya. Yajibu wajib ala kulli muslimin wajib kasakabeh jalma muslim naon hifdu islamihi kudu ngariksa agama Islamna. Alhamdulillah urang sadaya tos nyalikan dina agama Islam anu dipikarido ku Allah anu dipiangken ku Allah. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang dianggap sah pada pandangan Allah yaitu agama Islam. Nah ku hal urang geus calik dina Islam saur musonib kade jaga kade riksa Islam. Wasaunuhu tegesna riksa Islam, itunya riksa Islam. Jadi kudu ngariksa agama itunya lebar itu agama nu utami ieu teh malihan manumutkeun salah sawios para ulama-ulama anjeunna nganadomkeun wa hifdu dinin summa nafsin mal nasab wa hakaza aklun wa irdun qad wajab. Anu wajib diriksa ku urang teh dinin hiji agama wa hifdu dinin kudu ngariksa agama summa nafsin tuluy diri urang kudu diriksa itunya. Kade bisi cilaka panangan kade bilih potong soca kade bilih katojos itunya kudu jangan. Malin tuluy harta urang kesami kudu diriksa. Kade pilih ruksak, kade bisi leungit itunya. Lamun ti peuting kudu dikunci atau nepi ditutupan, dijaga bisi kudu maling. Nasab turunan urang kudu diriksa. Berarti anak incu gitunya. Diriksa bisi cilaka gitunya, bisi teu salat, bisi teu naon-naon. Wa hakaza aklun nya kitu nu kudu diriksa teh akal urang, akal kudu diriksa. Wa irdun sareng kahormatan urang kudu diriksa eta teh qad wajab nyatana wajib. Numutkeun salah sawios ulama anu wajib diriksa teh hiji agama, dua diri, tilu harta, opat turunan, lima akal, genep kahormatan. Eta kadah diriksa ku urang sadanya. Jadi kudu bisa ngahareng naon, kudu bisa ngahormat, ngariksa karena harga diri urang. Janten saur di dieu kudu diriksa Islam. Amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yuqta'uhu. Diriksana teh tina naon tina perkara anu matak ngaruksakeun kana Islam, nu ngabatalkeun kana Islam, nu megatkeun kana Islam. Mana nu ngaruksa kana Islam, anu ngabatalkeun kana Islam, oge anu matak ngabatalkeun kana Islam, wa huwa ar-ridatu eta murtad. Tah ku ayana murtad teh pegat Islamna lesot tina Islam. Jadi hartosna murtad teh kaluar tina Islam, khurujun anil Islam murtadun, kaluar tina Islam eta teh murtad. Contona sapertikeun kumaha ka jelema nyebutkeun anjing, nyebutkeun bagong gitu nya punten ya kasara mikirnya. Eta teh murtad kan jelema mah tos dimulyakeun ku Allah gitu eta teh murtad. Insyaallah kapayun aya bab murtad dina pasal ieu keneh. Wal iyadu billahi ta'ala nyuhunkeun pangriksa ka Allah Subhanahu wa taala mugi urang sadayana ku Allah diriksa ditebihkeun tina perkara nu matak ngabatalkeun kana Islam, nu ngaruksa kana Islam oge anu
megatkeun kana Islam mugia diriksa ku Allah. Wa qad kasura sareng nyatana loba fi hadza zamani dina ieu zaman, dina ieu waktu teh nyatana loba naon atasahulu pil kalami, loba jalma anu gagampangan dina caritaan. Itu nya banon supaya nyarita we nyaritana teh kitu nya teu diatur anu mana eta carita teh matak nganyerikeun batur, matak teu nyugemakeun ka batur, bahkan eta carita teh teu karasa matak ngaluarkeun kana Islam. Hatta innahu sehingga kalakuan sareng tingkah yakhruju mim ba'dihim alfadun kaluar ti sapalehna jalma-jalma naon alfadun pirang-pirang omongan, pirang-pirang ucapan tukhrijuhum anil Islam anu eta ucapan teh matak ngaluarkeun kana Islam matak jadi murtad. Wala yarauna zalika dzanban manehanana henteu sadar eta caritaan teh dzanban kana jadi dosa padlan terutamana angkau nihi tina itu caritaan teh kupron eta jadi kupur. Janten tina caritaan teh anu teu disaring mah hiji matak jadi dosa, nomor kaduana matak jadi kupur gitu nya. Janten urang kada tiasa ngajagi cariosan bisi matak jadi nganyerikeun kana emutan, nganyerikeun kana hate batur eta jadi dosa, dina anu henteu nganyerikeun bisi eta caritaan anu matak ngajadikeun kupron kana jadi kupur kaluar tina Islam. Insyaallah enjing mah waridatu salah satu aksamin murtad teh kabagi 3 bagian sub kanggo dinten enjing. Janten ayeuna mah kanggo urang Cepeng urang wajib ngariksa Islam tina perkara anu matak ngaruksakeun kana Islam. Bahkan urang kedah hati-hati bahwa dina ieu zaman seueur jalma anu gagampangan dina caritaan nu sehingga teu karasa teu apal eta caritaan teh kana jadi dosa atanapi kana matak jadi kupur. Shadaqallahul azim. Wallah